Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari ieu eta hiji bab fid dhahiyati tetep dina mertelakeun kurban wal aqiqati jeung akekah. Ad-dhahiyatu ari kurban sunnatun eta sunnat muakkadatun anu dikukuhkeun itu sunnat fi jami'il jihati di sakabeh jihad. Wa yazidu jeung nambahan naon ta'akkuduha kukuhna itu dhahiyah fi haqqil hujjaji di hakna pirang-pirang jalma anu munggah haji bimina di Mina. Wa yadkhulu jeung asup naon waktuha waktuna itu dhahiyah idza tala'at di mana-mana bijil naon asyamsu panon poe. Wa madha jeung ngaliwat naon zamanun zaman yasa'u anu mahi itu zaman salatal aidi kana migawe salat aid wa khutbataihi jeung kana migawe khutbah duana itu aid. Wa yastamiru jeung narima mayeng atanapi tumetep itu waktu adaan barina ada ila ghurubis syamsi nepi ka surupna panon poe akhir ayyamit tasyriki dina akhir pirang-pirang poean tasyrik as-salasati anu tilu. Faman maka sahajal madzabaha anu mencit itu si eman dhahiyatahu kana kurbana itu si eman qabla dukhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna itu dhahiyah lam taqo tah henteu tumiba itu dhahiyah lahu pikeun itu si eman dhahiyatan kana kurban. Wa kadza jeung eta nya kitu deui sapertikeun si eman man ari jalma dzabaha anu mencit si eman ha kana dhahiyah ba'da khuruji waqtiha dina saba'da kaluar waktu na dhahiyah illa idza nazaro kajaba di mana-mana nazar itu si eman dhahiyatan kana kurban muayyanatan anu ditangtukeun itu dhahiyah au dhahiyatan atawa kana kurban fi zimmatihi anu tetep dina pertanggungjawabanana itu si eman summa ayyana tuluy nangtukeun itu si eman al mangzuro kana anu dinadarkeun wa akhara jeung akhirkeun si eman adzibaha kana mencitna hatta kharaja sehingga kaluar naon al waktu-waktu fa innahu maka saanyana kalakuan yalzamu eta wajib itu dzibahun hu ka itu si eman ba'dahu dina saba'dana itu khuruj atawa kana kharajal waktu wa yakunu jeung kabuktian itu dzibahun qadaan eta qada wa yahrumu jeung haram naon ta'khiru dzibahil wajibati ngakhirkeun mencit kurban anu wajib an waqtiha tina waktuna itu wajibah bila udzurin kalawan henteu aya udzur wala tasyu jeung teu sah naon at-tadhiyatu kurban illa bil an'ami kajaba kalawan pirang-pirang ingon-ingon wa afdaluha jeung ari pangutamana itu dhahiyah atawa tadhiyah ba'irun eta onta summa baqaratun tuluy sapi summa syatun tuluy domba wa sab'u syiyahin jeung ari 7 pirang-pirang domba afdalu eta leuwih utama min ba'irin tibatan hiji onta wa dha'nu jeung ari domba afdalu eta leuwih utama minal ma'azi tibatan embe wa tasihu jeung sah itu tadhiyah bidzakari kalawan jalu wal unsa jeung kalawan bikang illa ingkanat kajaba lamun bukti itu unsa hubla eta anu reuneuh wa zakaru jeung ari jalu afdalu eta leuwih utama fa in kasuro maka lamun mindeng atawa loba naon tazawanuhu jalanganana itu zakar fal unsa maka ari bikangna allati anu lam talid anu can anakan itu lati afdalu eta leuwih utama minhu tibatan itu zakar wal mujzi'u jeung ari anu nyukupkeun minal ibili tina onta ma eta onta tamma anu sampurna lahu pikeun itu ma naon khamsu sinina umur 5 tahun wa dakhala jeung asup itu umma fisa disati dina kagenep taunna wa minal baqari jeung ari nu nyukupkeun tina sapi wal ma'azi jeung embe ma eta perkara tamma anu sampurna lahu pikeun itu emma naon sanatani 2 tahun wa dakhala jeung asup itu emma fi salisati dina taun anu katilu
Wa minadh-dhani jeung ari nu nyukupkeun tina domba ma eta perkara tamma anu sampurna lahu pikeun emak naon sanatun umur sataun. Au askoto atawa geus punglak naon sanayahu huntu hareup duana itu emak. Ba'da sittati asyhurin dina sabada umur genep pirang-pirang bulan. Wala yujzi'u jeung henteu nyukupkeun naon ma perkara fihi anu eta tetep dina itu emak jarobun ari panyakit corob. Walau yasiron jeung sanajan eta saeutik. Walama jeung henteu nyukupkeun perkara fihi anu eta tetep dina itu emak hazalun ari anu begang. Au arojun atawa pinced atawa cingked, au aurun atawa pecak, au marodun atawa gering bayyinun anu pertela itu marod. Wama jeung perkara infasola anu narima pisah atawa eueuh minhu tina emak naon juz'un sa juz makulun anu bisa didahar itu juz walau yasiron jeung sanajan eta saeutik. Illal khosiyya kajaba anu dikabiri wa yahrumu jeung haram naon aklu ngadahar minadh-dhahiyyati tina kurban. Al wajibati anu wajib itu tadhiyah atawa dhahiyyah dipengker. Wa yajibu jeung wajib naon atasadduqu gawe sedekah biha kalawan itu dhahiyyah. Kulliha tegasna sakabehna itu dhahiyyah. Wa sunnatu jeung ari sunatna eta ayakula yen ngadahar si jalma minadh-dhahiyyati tina kurban al-masnunati nu disunatkeun itu dhahiyyah. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utamana eta al-aqlu ngadahar min kabidiha tina hatena itu dhahiyyah. Wa yajibu jeung wajib naon atasadduqu sadaqah bi juz'in kalawan sa juz min lahmiha tina dagingna dhahiyyah nayyian barina atah. Wal afdalu jeung anu leuwih utama nama atasadduqu eta gawe sedekah biha kalawan dhahiyyah kulliha tegasna sakabehna dhahiyyah illa luqoman kajaba pirang-pirang huapan yatabarraku anu ngalap berkah si jalma bi akliha kalawan ngadaharna luqom. Fa ilam yaf'al maka lamun henteu migawe si jalma tasaddaqo maka sedekah si jalma bi thuluthiha kalawan sapertiluna dhahiyyah. Wa ahda jeung hadiahkeun si jalma sulusaha kana sapertiluna dhahiyyah wa akala jeung ngadahar si jalma thulutsaha kana sapertiluna itu dhahiyyah. Wa sunnatu jeung ari sunatna yazbaha eta yen mencit si jalma kana dhahiyyah. Punten dipayun pailna. Wa sunnatu jeung ari sunatna yazbaha eta yen mencit kana dhahiyyah saha ar-rajulu lalaki binafsihi kalawan dirina rajul. Wa yahdura jeung yen hadir azibha kana mencit saha man jalma lam yazbah anu henteu mencit itu si iman binafsihi kalawan dirina man. Wa yusammiya jeung yen maca bismillah si jalma wa yukabbiro jeung yen maca takbir si jalma Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala. Maksudna ngucapkeun lafaz Allahu Akbar ingda dzibhi dina nalika mencitna. Wa yusolli jeung maca sholawat si jalma wa yusalli ma jeung yen maca salam si jalma ala nabiyyi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun ari ieu teh hiji fasal wal aqiqatu jeung ari akekah sunnatun eta sunnat muakkadatun nu dikukuhkeun itu sunnat. Wa yadkhulu jeung asup non waktuha waktuna itu aqiqah bin fisolil waladi kalawan narima pisahna orok. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama zibahuha eta mencitna itu akikah yaumas sabi'ihi dina poean katujuhna itu walad. Wala yujzi'u jeung teu nyukupkeun piha dina akikah naon illama kajaba perkara yujzi'u anu nyukupkeun emak fid dhahiyyati dina kurban. Wa aqalluha jeung ari pangsaeutikna akikah syatun eta hiji domba angkul lima wuludin tina saban-saban hiji orok. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama dzibahu syataini eta mencit dua domba anil zakari ti orok lalaki wa syatin jeung hiji domba anil ungsa ti orok awewe. Wayat bahu jeung ngasakan si jalma hak kana itu akikah bihuluwin kalawan amis atawa semu amis. Wala yukassaru jeung teu meunang dipepeuskeun naon azmuha tulangna itu akikah biqadril imkani kalawan ukuran kongang. Wa ba'tsuha jeung ari nganteurkeunana akikah
lil fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir fi amakinihim di pirang-pirang imahna itu fuqara ahabbu eta leuwih alus atau leuwih dipika cinta min nidaihim tibatan di ondangna fuqara ilaiha kana akekah wal mukhatabu jeung ari anu diparentah biha kalawan akekah man eta jalma talzamu anu mistihu ka itu man naon nafaqatul mauludi nganapakahan orok anu dilahirkeun in aisaro lamun mampu si man biha kana itu akekah qabla mudhi sittina dina samemeh liwat 60 naonana yauman poena minal wiladati tina waktu ngajuru wa yastamiru jeung narima tumetep naon tolabuha pamerdihna itu akekah minhu ti itu si eman di tukang mantal zamu hina idin dina nalikana itu aisar biha ila bulugil mauludi nepika balegna budak anu dilahirkeun atau orok anu dilahirkeun film yusir maka lamun teu mampu si man biha kana akekah illa ba'da mudhi sitina kajaba dina sabada ngaliwat 60 poe lam tutlab maka henteu disupri akekah minhu ti man ballau fa'ala balik talamun migawe si man hakana akekah hina idin dina likana itu mudhi sitin atau ba'da mudhi sitin waqa'at maka tumiba itu kemana ya akekah teh ya syatalahmin kana domba mayor atau kana domba daging mayor yang mayor eta mah teu jadi akekahna la akikotan lain akekah wahai sutulibat jeung dina sakira-kira diperdih itu akekah min hutisi itu si man la yaf'alu maka teu meunang migawe si man hakana akekah illa mimma linapsihi kajaba tina harta dirina itu si man walau kana jeung sanajan bukti saha al mauludu budak anu atawa orok nu dilahirkeuna gonian eta nu sugih waman jeung saha jalma balago anu baleg si man walam yuaqqa bari encan diakekahan saha anhu itu si man sunnah tadi sunatkeun laupikeun si man naon aya iko yen ngakekahan si man an nafsihi tina dirina itu si man wa sunatu jeung ari sunatna ayu adzana eta yen diadzanan itu si maulud hinal wiladati dinalika ngajuru fi udzunil mauludi dina ceulina itu orok anu dilahirkeun al yumna nu belah katuh wa tuqama jeung dikomatan naon as-sholatu sholat fi udhunihi dina ceuli na itu maulud al yusra nu belah kenca wa ayyuhannaka jeung yen dilewekan wa ayyuhannika jeung yen ngalewekan si jalmahu atawa ngahuapan hu ka itu si maulud hina idzin dina nalika aya kapayun wa ayyuhannika jeung yen ngalewekan atawa ngahuapan hu ka maulud hina idzin dina nalikana itu wiladah sa syakhsun hiji jalma min ahlil khairi nu tetep ti ahli kaalusan bisyai'in kalawan perkara huluwin nu amis itu syai' katamrin sapertikeun korma wa ayyahliko jeung yen nyukuran si jalma ra'sahu atawa si sakhos teh ra'sahu kana sirahna itu maulud walau unsa jeung sanajan eta orok awewe wa yatasaddaqo jeung yen sedekah itu si jalma biwazni sya'rihi kalawan saberat buukna itu maulud zahaban kana emas au fiddatan atawa kana perak
Wa yusammiya jeung yen merengaran si jalma bismin kalawan ngaran minal asmail hasanati anu tetep tina pirang-pirang ngaran anu aralus. Wal afdalu jeung ari nu pangutamana ayyakuna eta yen kabuktian non al halqu nyukuranana wa tasadduqu jeung sedekahna wa tasmiyatu jeung merengarana yaumas sabi'i eta tetep dina poe anu katujuh. Wa afdalul asma'i jeung ari pangutamana pirang-pirang ngaran Muhammadun eta Muhammad fa Abdullahi tuluy Abdullah fa Abdurrahmani tuluy Abdurrahman wa tasmiyatu jeung ari merengaran bimalikil muluki ku ngaran Malikil Muluk hartosna raja sakabeh raja wa qadil qudati jeung ku ngaran Qadil Qudat hartosna anu ngahukuman sakabeh qadi wa abdin nabiyyi jeung ku abdun nabi hartosna anu ibadah ka nabi haramun eta haram hukumna. Wabil asma'i jeung ari merengaran ku pirang-pirang ngaran alqabihati anu goreng kasyihabin sapertikeun syihab hartosna sesemplekan bentang pamaledog setan. Wa mirrotin jeung ku ngaran wa mirrota jeung ku ngaran mirroh hartosna hamperu makruhatun eta anu dimakruhkeun. Kantun Kitabul Yamini wan Nuzuri cekap wallahu a'lam bissawab.